hasud sih. Hasud mah geus ada jeung hasud bakal jeung kumaha ge. Enggeus mendingan dibeulem hasud mah. Tungtung memang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae. Ya ese. Ai encan anclug mah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ka Gusti Allah aya anu standar biasa we ibadah standar we datang ka koit sakitu we jada bagus teraik nempo karena usul luhur martabat batur nyana sakitu ge geus alhamdulillah standar we mencara mobil eta mah mobil pancakolot aya nu rada naek nyana ibadah teh neuleuh batur ngadenge sejarah ngadenge dongeng jeung carita kabita cobalah naik ngan sakadar hayang doang aya nu sanggeus ngadenge terus manehanana nyao coba-coba lain kuatan teh bejana cenah kiai mah ieu penting sok udang nyana ge udang ngan nongton bola bebeja mah kata tanggana uduh aing keur penting tuh hes nurutan kiai tuh hes widan tah lain dulu nu ngagulkeun sanggeus da coba-coba terus ibadah teu kuat turun aya nu langsung naik urang bae geuneuh jelema teh begitu ndeu ka Mekah mah masyaallah jeung tatangga rapi jeung dulu rapi minta doana deui jeung minta hampurana pohara jasa sedekahna ge pohara terus di Mekah na ge rajin balik di Mekah bae masyaallah teh nyahoeun tihang masjid teh nyahoeun mundur kan berarti itu beda jeung endeu ka Mekah mantes di Mekah jauh kamari ieu mah pohara jasa ibadah da masyaallah lain lalagaan nya ngaji nya teh nya ibadah deudeuhnya ka pamajikan masyaallah barang nyandung jadi beda menurun berarti atawa barang maot pamajikan anak ya Allah ajukan colah nyana teh aduh kada balik ngora deui biasa pacaran aku cinta padamu waduh masyaallah dibawa di mobil biasa ngarendeng padahal geus kolot geus bautan itu biasa bae main rayuan deui eta nu teu kuat geus kolot ge ngarayu aduh eta mah cenah variasi hirup rayuan tapi emang beda eta ku rayuan mah baju jadi nyeripit bae samping rapih bae embung bae make nu kusut-kusut eta ngaranna hasil rayuan gombal pas kitu ieu carita ibadah ka Gusti Allah nu geus tarap-tarap bertoriokoh pandari bersyariat mah hirup teh ibadah ka Allah kitu can fokus urang bersyariat doang mah ketika urang bertoriko mulai memfokuskan eta teh lamun lulus wusul lamun geus usul eta mah sangat fokus geus usul ka Allah mah geus teu selempang lantaran ibadah geus lain zahir ibadah teh batin dina arti ibadah batin teh nya nama borokeur salat di luar salat ge salat maknana kadeuleuna hees padahal mah salat dibandingkeun jeung nu salat di masjid ribuan rakaat datang ka dadas tarang eleh PKS mah
bandingkan jeung seseorang nu geus usul ka Allah kerek bae kerek eta luhuran kene nu kerek tegari yen ngan ku jelema nyasi nu salat di masjid jeung nu kerek luhuran nu kerek tuh kan teh nyawa nya nama sebab nu kerek mah salilah hudang nanyana ingat bae ka Gusti Allah jadi hees saja bimakna salat bimakna zikir ari ieu mah nu salat bae kapan inget na kakarung salat mah salat pan inget na teh bangsa ka motor inget ka jabatan inget ka sawah inget ka macem-macem eta deres teh inget ka nu geus kitu inget ka itil aduh Gusti Allah barang bau kaingetkeun ka salat Gusti pang blon-blon blonnya eta mangis blon ta mangis mun hayang nyaho jelema blon eta ye ikir ka Allah ieu mah inget ka dinya aduh masyaallah dah al maqbudatum an maratibir rijal anu diporosotkeun ku Gusti Allah mun cara naik tangkal kalapa mah ngagesleu beda jeung turun biasa trek eta mah wajar ieu mah nyorosot ngagesleu eta aya 3 pangkatna anu nyorosot tina pangkat rijal 3 rijal mah jelema anu geus canggih nu geus fokus ka Gusti Allah ngaranna rijal subhanul yaum rijalul god rijal teh eta teh kusebab hebat disebut rijal jadi rijal teh adalah seseorang anu geus usul ilallah wali rijal ngaranna jelema jago ilmu nahuna rijal nahu jelema jago ilmu fikihna rijal fikih jelema jago politikna rijal politik jelema nu jago jasa ilmu perekonomina rijal ekonomi jelema nu jago ibadahna rijal dina ibadah wali nah ieu aya anu turun tina martabat rijal 3 nomor kahiji diturunkeun tina martabat rijal teh bisa babil harfiku sebab pagawean pagaweanana teu fokus ka Gusti Allah rijal makan fokus urang lamun zikir fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa urang salat fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa sebab iman teh lain disungut tapi karasa urang malamun ditanya saha pangeran Allah teh kumaha sifatna nu wajib di Allah 20 nu mustahil Allah 20 lisan capetang anu ngarizkian urang saha Allah bisaan naon ayatna teu loba jasa ayatna mah geus teu dicaritakeun lah pokona mah eta mah Allah bae nu ngarizkian geus ketika urang ngariung teu meunang berkat marah eta mah kudu dirantai teh jelema kos kitu dirantai eta mah jelema berarti kan nyana teh encan boga keyakinan ya eta mah jelema handap lagi handapna deui jadi belah ditun handap 2 kilo lah ti handap jadi handap jasa tah mah lamun urang dagang setelah dagang rugi haju urang kitu nalangsa ku karugianana encan boga tauhid teh menungkos kitu emang nu nguntukeun jeung nu rugikeun nyana lain Allah emang bagianana poe eta sakitu bae kuduna apa begitu dagang rugi alhamdulillahirabbil alamin beres ahli tauhid bala khaufun alaihim walahum yazan untung rugi akur berang penting akur gering jeung sehat akur bae panas jeung tiris akur bae la khaufun alaihim walahum sebabnya anak kerjaan Allah nah nu tadina bertoriko do mantak si salah bertoriko ngasupkeun torekat nah kieu ngomongna sia geus torekat ieu masih ngade lantaran di mana geus torekat engke kadituna dibere babari rezeki ku Gusti Allah jadi hubungan torekat jeung rezeki nah ieu kudu dibabuk ka kiaina mantak loba nu nyalakeun ge tah seseorang anu naon kitu ngaijazah-ijazahkeun torekat tukang tempe ijazah, tukang tahu ijazah, pejabat ijazah. Aju kitu ijazahna. Ngomong-ngomong dina muridna, euy,
kurang dagang lamun geus norekat masuk maju karena dagang gara-gara guruna mere penerangan nu salah. Orang lamun norekat mah ieu jabatan ge naik salah. Hubungan torekat mah jeung dagang jeung jabatan jeung dunia justru dunia mah deuk ditinggalkeun ngaranna norekat. Sia lamun deuk norekat geus kuat ancan. Jitu insyaallah lain kuat tanaga ninggalkeun karesep dunia kuari mandek memfokuskeun ka Gusti Allah aya dina syariat mah ilmu politik ilmu perdagangan perekonomian dan lain sebagainya silakan tapi ketika orang norekat teu meunang lepas tidak urusan kaduniaan hiji we Allah dalam lain masalah kuat lu tanagana kuat teh lain masalah kuat eta henteu ieu mah guru torekat tadi boloon jasa ngasupkeun torekat itu ya sianya lamun torekat mangke geura nyawa ge sabaraha ragus atuh naon hubunganna zikir jeung sawah kuduna ge guru torekat bagi mulai saat ieu lantaran geus asup di ranah thariqah fokuskeun ka Gusti Allah tinggalkeun dunia baik politik ekonomi budaya geus pokona mah eta mah sampah kabeh ge hiji we Allah wanteu sia lain zikirna ngabilukeun hate memfokuskeun diri eta ngaranna thariqah kuari geus bisa mantep biasa kan lamun fokus mah mantep naon mantep cara kareta mah terus bae anu ngahalangan ge katabrak nu ngahalanganana eta ngaranna norekat ari mah ieu lain norekat teh mampir heula di warung pojok ngopi di warung pojok mun cara leuleumpangan mah berangkat deui ke aya jahe mampir deui terus mampir neuk iraha atuh usul ilallah jadi teu fokus takos kitu jadi ieu mah moal kuat asana norekat lain masalah tanaga pikiran kuat henteu ninggalkeun dunia tanaga mah tuh zikir sapeuting dua peuting tilu peuting atuh nu sehat mah kuat jasa sehat mah kuat tapi lain eta ninggalkeun dunia ieu teh ditinggalkeun dunia urangna di dunia kene kan lazim bahwa urang di dunia butuh dunia biasa ieu mah urang di dunia geus butuh dunia cenah kiai ngomong doang teh mah kos kitu ja kiai na ge cenah boga mobil boga motor soekeun sungut sia ku aing sia ulah aya di jero hate sebab dunia mah geus dicatat di Lauhil Mahfuz urang ketika di jero beuteung ge umur urang rezeki urang pagawean urang salamet jeung cilaka geus aya tulisanana pasrahkeun ka Allah nu ngatur urang urusan eta mah dilobakeun geus aya tulisanana disaetikeun geus aya tulisanana oh atuh aya geus anggeus mah ku Gusti diatur mangga abdi mah kumaha Gusti bae urusan abdi mah ibadah ka Gusti tak kitu maksudna ieu mah sok aya ge bohong teu kiai si norekat teh boga mobil Lexus sia mah hasudnya hasud aja cenah teman norekat boga Innova ti dituna norekat boga Innova sia mah emang hasud dengki sia mah udang-udang doang gede lain kitu tah urusan dunia tuh boga ge teh dimaksud bapa mare Allah ngabariat atuh ambalayah loba nu kumaha sanajan urang ngamaksudnya dagang teh politik teh susah mah susah bae je teh nu hese ge ieu hate ulah patuli jeung dunia sebab dunia mah geus diatur ku Allah geus anggeus dunia geus atur geus anggeus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe ieu dibere naon poe ieu dibere naon poe dan salajengna dibere naon atuh teh kumaha Allah geus eta mah urusanna Allah ye bener oge nya ai keur ngaji tutung kulang bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus torekat bah moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngematak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajanana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh mah hasud anggeus jeung hasud bakajeun kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung mangke sia aya tetangga hasud dibeulem bae
ya hese ai encan ancluk mah hese bae ujung-ujung nasu uzon bae ujung-ujungna hasud bae lain penasaran kok Kiai bangunan ngeuneuh amat penasaran urang nanyakeun ilmu maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung teu aku bakal kasiapan urang ngan urang moal hasud ka dituna moal hasud teh can nyaho jalan moal aya wali jeung wali hasud moal aya kadegekeun si anu ngomongkeun anu si anu ngomongkeun anu wali jeung moal aya tuh janya nama geus urusan jeung dunia mah nya nama apeng-apengan ke urusan kos kara itu bae kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana kos kitu bae tawa dunia tawa sapira dunia atuh dunia ieu kan deuk ditinggalkeun kan ku urang nu bako mah hanya Allah urang kuari mah nu fana menempuh nu bako nu fana menempuh nu fana mah tah wajar kula jenengan alhamdulillah kiai gua barang ngadengekeun surahan kiai ajo warung kula dijual lah geus mau 4 kali jeung dunia oh bagus ya ajo kuari kumaha meuli deui kula warung anyar siapa tolol jadi berarti siapa pindah ti dunia ka dunia tah mangarana ti nu rusak ka nu rusak dengan beda doang jadi itu mah kurang laku nah nganu laku atuh leuwih jero tah mah adanya surahan kiai kula ngeunaheun jasa ajo mobil jual lah ku kula ajo kuari kumaha tuh meuli deui tah mah pindah ti dunia ka dunia neangan nu leuwih ngeunah beuki parah tah mah nah ieu mah kudun bisa babil harpi jelema morosot tina pangkat rijal ku sebab pagawean kumaha emang huwa mayyabudullah ala harfin jelema ibadah ka Allah teh tujuanana hanya sekedar dunia boga pagaweanana pigorodin dunyawin au ukhrawin au tamin atau boga harapan-harapan tujuan dunia atau akhirat sarwa huwa al abdusu zaid bangun aku hari menyekelantas bebek lah geus dik ka Allah keun bae kuari mana naon ge ai dagang mah masih geus kumaha Allah bae sok nu dibaca naon sholawat munjiat ai penting ti kiai hang naon maksudna cenah gari maca sholawat mengke dagangna dibere maju jadi dunia engkena loba sorangan eta maca sholawatna jahannam maca sholawat cek ahli thariqah mah jahannam urang lamun dina syariat mah masalah urang di makom syariat baca Quran maca ayat kursi maca sholawat maksudnya yang dunia emang makomna di dinya sabodo tah mah emang diragukeun ari syariat maka surgana ge diragukeun sebabnya nama pabeulit jeung dunia tah ketika manehanana geus ibadah ka Gusti Allah fokus berthariqah kuari maca sholawatna hayang maju usaha kuari maca Qur'anna hayang maju usaha malah menta wiridan ka kiai pang ai ijazahkeun waqiat cenah surat waqiat coba kiai cenah golek ijazahkeun maksudna naon supaya lah babari dunia yeuh cenah tah eta padahal mah teu kudu make surat waqiat surat tanah sertifikat langsung sugih apa nah iya bagus sebab pagaweannya nanunya limpang teu fokus aya harapan tentang dunia aya harapan tentang akhirat ala dosu ieu mah enggeun teu sia zikir bae mah hayang naon teu hayang naon ieu sugan hayang maju warung teu sugan usaha teu sugan sia urusan-urusan de dunia mah hina ka magos kitu di hati aing cuil urusan dunia maksudnya sih zikir bae kunaon aing mah sayang ka sorga nu sabenerna mah masih kene ragu asup ka sorga can aya naonan teh mah hirup ai sorga teh kapan makhluk Allah nangieun Allah sorga mah di jerona aya kanikmatan jeung aya bidadari kunaon dipake ka hayang salah kene ibadah hayang ka sorga salah gede urang lamun ngadongengkeun kos kitu di syariat salah kuduna di makomna makom thariqah supi jadi orang lamun pengajian ya urangna ngajina sepindah jeung masyarakat biasa kene dulur ari hayang ka sorga masing daek ibadah geus ibadah urang diniatan hayang ka sorga masalah
masalah ngajina ge sapina bag-bagan ge lah sapira wudu salat dan lain-lain lah sapina emang syariat geus bae urang supaya Allah ngajorgakeun urang jajangji Allah urang kudu ibadah ke mun ibadah macet Allah ge dijauhkeun tina neraka dideketkeun surga di masyarakat bakal kitu tah lamun cek urang ge dolor ibadah mah ulah hayang dunia ulah hayang akhirat hiji mah Allah cek masyarakat urang eureun yu ngajina yu asana cek cenah teu kaharti urang mah ieu pancen nanti ka surga tadi penta pancen ulah hayang-hayang acan atuh siana nyampekeun salah ye ai kiai syariat bae artina nyurahna lamun keur syariat bae aju mun nyarahkeun thariqah kudu nyanana geus boga rasa di thariqah kakarak jelema bisa ngadengekeun jeung bisa nuturkeun andai kata kiai Golkar nyare katakeun torekak asana nonggeng jelema kabeh kiai di Golkar nyaritakeun po ibadah ka Gusti Allah podo sing ngade ulah ngadeukeutan pemerintah jeung pamerena nonggeng kabeh itu tutah dengekeun ku sia moal didengekeun kiai Golkar mah kajen kumaha ge 1000% moal sebab nyanana keur gupak di dinya bisa ngadengekeun sote kiaina nu geus kaluar tina dunia urang hayang ngadengekeun lalakon nyana coba pengalaman nyana urang mah pinu ku dunia cik coba ngadengekeun lalakon nyana nu geus kaluar di dunia tina dunia kurang didengekeun oh kos gitu coba kiai anu masih bener bergelut di dunia nyaritakeun titah ninggalkeun dunia buku eta aju morosotkeun sempak bae nonggeng sia kunaon nonggeng entah ngadengekeun bujur lain ceuli aing itu pasti ki Golkar ki partai ki organisasi mal bisa kajen kumaha ge moal didengekeun geus teu ngeunaheun pan itu rekat Pak dita ninggalkeun dunia sing hade ai kiai eta meuli mobil teh mah pamere teh sa bamong si Akbar Tanjung jadi kiai eta mah kadijana itu lain teu maksud ieu mah ngan nyana mere atuh mah hadza min fadli rabbi bodoh kipu doli aya ceramah pohara jasa giliran bete di ongkosan 3 juta ku bupati embung ka ditu euy beres aji pendek ka penopongan sakali salah janji cenah 3 juta ngan dibere 300 yang mal ka ditu deui ngamuk cenah teu ka ditu deui datang ka kuari kunaon emang atuh teu diondang ongkoh aduh ya Allah jadi geus ulah hayang-hayang harapan-harapan dunia ina ulah hayang harapan akhirat kumaha Allah bae urang mah ibadah ka Allah deuk di ka neraka-keun deuk di ka surgakeun nyanggakeun ka nu bogana urang mah deuk ngawauhan nu bogana sakitu bae ketika urang geus wawuh jeung nu bogana cak nu bogana ka neraka sakedeungna ih ulah sakedeung Gusti kumaha Gusti bae nu bener sia kan nurut abad atuh neraka Gusti abdi nu Gusti abdi mah geus deukeut pan ka Gusti cenah abdi kudu ka neraka atuh mangga bae di ka neraka-keun pan Gusti teu panas ieu neraka jadi nyana ka neraka teu panas ya mah ka neraka ge lain titah disiksa iya benar teangan babaturan sia coba ayo teangan kapanggih haji pendi geus leteng jadi iya gede dia oh emang kunaon teu kunaon ieu lain bisa kieu geseng dia kunaon ieu aduh jageun ieu gara-gara nama lah geus ulah diomongkeun lah kunaon lah geus tulungan lain heula kunaon lah geus maklum ya karim masyaallah jadi geus lain urusan hayang ka akhirat boro-boro dunia akhirat ge ulah aya nah eta lamun masih kena di jero hate hayang ka surga geus naon teu fokus ngaranna thariqah ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat mimiti urang ibadah ninggalkeun dunia hayang akhirat awalan la ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Allah tinggalkeun dunia tuh mulai dunia kurang ditinggalkeun nu kadeuleu surga wai dunia geus eueuh nu aya surga surga mah makhluk Allah mulai deui la ilaha illallah la ilaha illallah tinggalkeun ku ari akhirat nu dimaksud Allah mangsa mimiti urang ibadah melalui qalbu sanggeus qalbu eueuh duniaan urang asuplah kana sir dina sir urang ibadah hayang sir teh masih kene hayang kene nurani ngaran hayang kene ka akhirat setelah urang ibadah dina sir mulai urang kena ru
ruh mah suci teu hayangeun sorga teu hayangeun tembung neraka langsung ke Allah. Jadi lamun ibadah geus datang ka ruh ka karak urang geus embung kana akhirat acan ya nek surga Allah. Lamun urang geus ibadah melalui roh urang ziarah ka wali Allah ahli ruh jeung ruh nyambung. Itulah urang mah dipaksakeun ge. Assalamualaikum ya aulia Allah. Sugan aya nu ngajawab. Balikan deui urang assalamualaikum ya aulia Allah khususan Syekh Maulana Hasanuddin. Nu ngajawab. Kali deui assalamualaikum ya aulia Allah khususan Hasanuddin. Ya abdi. Teu make Maulana soalna. Di tukang korek Hasanuddin bojong hilu. Siga deh ulah salah nyebut makom-makomna eta teh darajatna kudu dibagi urang lamun jarah ka caringin si Asnawi Syekh Agung make Agung Syekh Agung Asnawi pangkat geus di dituna bae lamun urang jarah ka Syekh Mansur eta teh teu meunang langsung Syekh Mansur ya Syekh Buyut Mansur eta mah emang ti dituna kos kitu lamun urang teu make Buyut ya Syekh Mansur hayang kege ieu abdi saja Mansur S. Atuh Salome eta mah gadituna. Tuh aju di tafsiran bae ku Habib Rojak. Teu beres Habib Rojak ge. Eta kudu dibawa Maulana Hasanuddin ban. Syekh Buyut itu Mansur. Syekh Agung Asnawi caringin. Ieu mah keur carita nu apik, mentek nyambungnya nama. Ayo urang mah tun can nyambung teu bebas bae seuh masalah. Tuh masalah sebab kurang dek zarah ka Banten 4 kali salam mimiti perbatasan Serang Cikande mulai salam didinya aya waliullah anu cicing didinya saha nu asup uluk salam nah nyana waalaikumsalam datang ke pasar Serang didinya hiji deui salam deui berangkat terus datang ke pintu Banten salam deui datang ke Kesultanan salam ka Maulana Hasanuddin 4 kali salam mun di dieu tuh, entak ente lamun datang kadinya ke Cikande. Assalamualaikum. Cek tukang ojek dia budak edan beureun ya. Salam ka aing. Ya Allah, cuma kami micen rokok pan urang dinya. Bleng. Kunaon eta rokok dipicen? Anu ngageugeuh di dieu. Waduh, jurig. Cuma lain kawali ka jurig. Nah eta lah ya almarhum cerita urang di Banten 4 kali salam terakhir 4 kali ke Maulana Hasanuddin hiji di Cikande keluar di Tangerang aya wali di dieu kemudian di itu pasar Serang Rau kan mentak sing ade mentak Haji Pendi mah mun ka pasar Rau kabungbulengan meuli samping terus bae kunyana dibeli dibayar henteu pintu hek awal ta urang Banten eta salam terakhir salam ka Maulana Hasanuddin carita nu nyaho sekalian itulah geus teu kudu gandeng-gandeng deh salamna biasa ieu mah hayang kadenge pan ku jamaah nu di tukang urang salam heula aya unsur tadi curhat tah aya unsur hayang kalem tah kos kitu teh assalamualaikum beureun heula di dieu mapatahan kukunya na ge teu nyaho eta biasana kos kitu hayang kalem bae urang mah nanaon ge hayang kanyahoan teu kudu hayang kanyahoan tah urusan roh jeung roh urusan roh jeung roh nyambung mantak datang ka dinya dibagjakeun ku manehanana jadi nyampe mantak kadeuleuna nyana bangun ngopi bae ngarokok orang keur ngobrol zahirna mah ngopi ngarokok mengasingkan diri ke pindah nyana ngopi deui ngarokok deui horeng nyana mah keur ngobrol mantak sing ade besi ke Haji Pendi kos kitu mendingan diseret bae lah guys. Ya Allah ya jadi ku ari tujuan dunia maca sholawat hayang warung maju maca waqiah hayang warung maju usaha maju teh aya atawa urusan anak kekebalan ieu nu mantak dibaca bae supaya teu teurak ditembak ya ieu nu mantak dibaca bae ieu mah ieu mol naon garang-garana zikir ieu bisa ngemat bisa jadi naon garang-garana itu bisa jadi kehadiran teh naon garang-garana bisa ngemat jadi hadir
zikir kena 100.000 kurang dibaca sepenting la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah boga maksud ngemat pencak langsung datang zat ya Allah ya Rabbi karobahna gitu zikir ka Gusti kalawan daya Gusti jeung kekuatan Gusti abdi nyuhunkeun pencaci karet wah jeung masang bae wong seo lawan aing Gusti ya ayo siap bow tenang kunyana eta ngaranna ngahadirkeun cisoka potongan eta kos kitu cisoka eta kos kitu kehadiran ngaranna zikir kene jahanam bentukna mah zikir-zikir kan urusanana dunia tama segala teterak ditembak segala ngemat segala nanaon dan lain sebagainya tama zikir sampah nu kos kitu mah ibadahna ngan sakitueun doang atau akhirat hayang surga sarua bae iyalah huwa al abdus su in utiya amila mun dibere nya mah terus bae ngamal bae sia rajin amat zikirna sebab aing mah lamun zikir aju hadir segala cimande cikaret segala macam-macam eta pan kos kari itu teh beres kan wa illa lam ya'mal lamun teu hadir mah teu teu ngamal sia keur mah sok zikir bae pan ku ari tilok hadir mah da mau percis percis asal ngawirit pelek sia mira bijin amat ngamal ini roh eta ada atau ya karasa ngapan ku aing si anu ku aing dipelet si anu ku aing dipelet bareng menang satahun pan iku sia eta wiridan tilok dipake tilok diwirit lah gua karasana ku ari mah eleh ku motor wirid aing eleh ku motor keur ieu mah asal diwirid bae nya daekeun ku ari mah aing wiridan nyana mawa mobil eleh ku mobil sial berarti kan eta geus moal ngamal deui mun dibere ieu ti amila wa ila lamun teu dibere lam yo lam ya amal teu ngamal atuh kos kitu bae wiridan ge sia teh ngawirid waki aku rajin alhamdulillah gara-gara ngawirid waki atuh warung itu nukula warung itu nukul itu ruko geus kabeuli alhamdulillah si ieu mah ya baturna teh ieu si Jabrig sia eta teu wiridan pan sia saguru aing mah tapi ukarasana eureunna aing mah tuh kan kos kitu wiridan mah asal aya gorod eureun torikoh mah lain urusan kos kitu Allah hiji bae fokus sumantak ge mantang kukula dicaritakeun ahli tasawuf ahli torikoh ahli hakikat ahli torikot jeung ahli syariat ahli torikoh jeung ahli hakikat mah lawang surga dibuka brus fokus di dunia lagi begitu dibuka lawang surga ahli syariat makan di dunia lagi tadi munazarah malulu urusan dunia urusan mobil urusan ieu urusan eta jadi teu kaburu asup bahkan HS nya nundutan begitu lawang ditutup kudu wabruk kakara kuda woi naon eta woi lawang surga nutup teu kaburu asup surga batak diragukeun ahli syariat asup ka surgana meski itu teh dongengna eta teh nah nyana nanya woi ieu kunaon ditutup deh tuh dititah cek malaikat Ridwan geus apun kami can arah rasup oh bagian meureun cek malaikat Ridwan deh enteng we Ridwan deui malaikat Ridwan entengnya sa geus lah sia macana di dunia di urusan warung ngalulu segala jabatan segala naon geus bagian meureunnan tuh ngan nyana pan ka sorga henteu ka neraka henteu aya di pelataran sorga bae paham eta engke wali-wali Allah datang gadinya saya kena raon di dia geus kuru amat dahar teu nginum henteu aing di dieu ieu lain aja pendi ieu mah aduh geus tinggal tulang taleng doang ganderes kulantarannya sok mamaca nah jadi ka bawah ketuan saya begitu ge ribuan tahun mamaca lapan hayang berkat pelulu nya mah asal teu diberkatan marah nyahoan kan tuan saya emang gosok nya nyebut-nyebut aing ge ngan eta maksudna nya salah asal berkat leutik we ngomongkeun emang aing teu nyaho cek tuan saya teh kos kitu mentak ieu ya kos kieu datang ka kuru di hareupeun sorga deket ka sorga tapi kuru ieu mah bisa mati di lumbung ieu mah budak nah ieu cerita karikatur ahli sufi kos kitu tapi teu nyalah nah al-abdus su'in utiya amila wa illa lam ya'mal fa inna sabahu khairun lamun memang kapanggih wa wal gharadul ladzi tumipi maksud anu dipake kait mah anak tentrem masakan anteng sesuai jeung kahayang wiridan anak aya atau anteng wa idza asabatu musibatun di mana-mana nya wiridan teh hasil wa huwa fiqdanu dzalikal gharad baru dimaksud in qala bala wa eureunnan ibadahna warajanu bila disaidin teu babalik ka Allah geus sabodo kan sia sok maca salawat eureun aing berarti kan teu maju ka Allah
Yelah khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia jeung rugi akhirat. Naon dunia rugina? Falifikdani hazihi minha bagiannya na wiridan maksud dunia teu kapanggih. Rugi di dunia kene teu kapanggih. Wa mal akhirat pada dina tazawil lantaran akhirat rugi. Kunaon mantak rugi? Lantaran henteu maksud jana jang ka akhirat. Ya tadi nage dunia. Nu mantak zalika rugi ieu wal khusranul mubin. Rugi anu nyata luar biasa di dunia wal akhirat rugi. Fokuskeun ku ari mah ibadah ka Allah, ulah hayang dunia ulah hayang akhirat. Fokus aya jelema duaan mancing cak abah teh mancing duaan nu hiji Yahudi nu hiji mukmin. Yahudi mancing menang deui. Asal mancing si dua tuh menang. Sing salabin menang. Asal sing salabin teu menang. Kujana kadenge aya mukmin mah maca sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Geus aya 10 menit setengah jam di deuleu eupan beak menang henteu. Kasupeun deui kadinya terus diciduan deh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ajuri kadinyakeun deui. Itu mah geus bin salabin menang deui sakempis geus pinuh ieu mah nu maca sholawat can menang hiji-hiji acan. Balik sore-sore pinuh kempis Yahudi mah. Nyana mukmin teu meunang hiji-hiji acan parai doang hiji. Tuh parai dipiceun ku jasa sabira parai. Anak loba pemajikan aya menang parai hiji piceun. Guys. Naon tar rahasiana? Begitu ditanyakeun si mukmin mah maca sholawatna henteu hayang meunang ieu. Nya nama ibadah zahirna doang kadeuleuna mancing hayang dunia hatena mah teu hayangan ka aing doang cek Allah. Melalui maca sholawat maknya sholawat ndek diojol ku lele rugi amat cek Gusti Allah engke geus disadiakeun ku aing rahmat aing surga Allah daripada sholawat ku aing diojol jeung lele jeung gabus jeung bocel hina tama kos kitu mah sebabnya nama teu maksudeun aing mah geus jadiakeun nya sebabnya nana da ka aing ku aing dibere tuh kan hakikat tama kos kitu nu mantek ente lamun mancing teu meunang-meunang geus ulah cerik meuli bae apa eta carita jelema nu ibadah ka Allah doang teu meunang-meunang maca sholawat atuh babarieun ya Allah mandek ngameunangkeun nyana dia upana mah eta kene ya kudaha akan dek dimeunangkeun mah tapi kan ku Allah diulahkeun ulah rahasiana naon maknya sholawat ojol jeung lele maknya sholawat ojol jeung boncel ulah nyana mah geus disadiakeun widadari mendingan widadari apa mendingan boncel ye cak abi brojaknya boncelnya widadari. Nah ieu ahli Allah mah atuh emang nyana ge tembungan ieu kana dunia tamangan syukur nyilip ti keramean dek ibadah hakikatna dek maca sholawat ka Allah bae bahkan mun dibere meunang dikacaikeun deui ku teu maksud-maksudna Yahudi mah seseriat emang sakitu kituna cak Allah Yahudi mah teu babacaan ge ku aing dimeunangkeun bae lantaran nya mah ngan sakitu kituna di akhirat disadiakeun neraka. Oh kos gitu urang mun nyaho ka hakikatna urang bakal moal ngaluhurkeun Yahudi moal ngahinakeun mukmin sebab hakikatna mah nyana geus boga kanikmatan sorga bari teu hayang ka sorgana Allah ngan mere masyaallah bari mulayan urang daripada urang turun tina martabat rijal mendingan fokuskeun ku ari mun salat ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca Quran ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca sholawat fokuskeun ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat urang mah nu teu boga pagawean babari coba haji podoli nek berangkat ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh henteu mah teu naon nya ge atuh haji pendi undang coba mamaca ge undang coba mamaca mulaian nyana ge keluarga hareup kalau karena Allah cek nyana geusna moal hayang nanaon terus moal borai balik ke salaman di deuleun dibukan teu geura eta naon bagasi tadi dibukan jangan teu sial amatnya emang karena Allah kumaha gitu jadi berarti mamaca sakitu luar biasa make kinanti, make pangkur dan lain sebagainya hanya sebuah bakakak ya nihil jasa tabakos itu moal cenah lah kuari mah jatuh maca atuh kuari mah
Adam gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil gana diesian ku 39. Sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo tah kabeneran Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis, modal berbes lah gitu, rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang, disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah. Si Iklimana kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil, jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe, tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama, lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua, kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikeun kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu. Dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes, emang ulu geulis gitu berebes. Takut gitu tah, jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis bakalan jual asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India. Urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kanu jore. Penghinaan engke nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna kanu jore. Tah eta kan isin tah Bil. Cak jurig. Ya, pugu cek jalan teatu, pugu embung ya ge. Eta mah abah ngomong, cenah hukum ti Allah, eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong, eta eueuh ti dituna, eta mah
bisa Abah baik Abah teh dedeuheun kaki Habil ka adisian nu mentak dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo Abah ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo kugu ye cak Abil cak Kobil teh aing tetep bae embung kajian kumaha ge embung bae beja ka Abah beja ka Abahna bah naon Kobil ubah Abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun ka nu kurang geulis ari Habil dikawinkeun ka nu geulis taya teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kumaha ge kadengeun ku Habil cek Habil teh Kobil ulah kitu aing mah ja andai kata aing pitah kawin ka nu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dah sia ngomong sangeunahna bae geus kumaha aing bae ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan teh sok ngerekan Abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhta Habil wa yuzawija Habil yaqlim ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil iya mah kajian kukumaha kudu selesaikan masalah ya selesaikan di mana mun terus-terusan kieu pan izin kakak dituna ieu izin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta izin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing cek moal kajian gua tetep bae teu hayang aing ajeun geus kieu kumaha kajian kukumaha ge urang pokona pasini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieuna tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kebenaran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang hati ditudah ya Allah eta kos gitu yes nyen korban kuari mah
nyin korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula dikorban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima beak engke garing dihakan seuneu dilempam seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu ko nu Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae oke, ceknya jadi guys. Ya, dikumpulkan punya harta hasil tatanian. Nu dikumpulkan anak hasil tani mun pare nu pangjore. Nu dikorbankeun teh. Lamun gandrung anu geus pangjore. Korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu wang gedena jeung wang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah tah nu wang gedena wang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana tenan teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu geus mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba ngomong cak Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah sirik naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi
sifat kemanusiaan apa aing teh diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kanjeng Nabi Isa ge teh diturut jah heueuh tuh Kanjeng Nabi Adam ge teh diturut jah heueuh atuh kong aing ade kitu entek tenang Kanjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon nabab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeus nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallah ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil mah kibas Qabil mah hasil tani ya nazar patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap sene Qabil mah teu ditarima cirina aya bae didinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa Tuhan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon bunuh mana kurban mana yang diterima kurban aing henteu iya itu mah urusan Gusti Allah tama cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin diterima aing teh diterima teh mah tuh urusanna lah kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teh bisa gara-gara sia aing gogol mah beuleuh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka la imbasatta iyadaka ma la in basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak bahasa lagi daheun Habil dek ngabunuh bae da kurang mah ieu agar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basata yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadiya ilaik kuring memual kudu males uluran tanah kula memual nyabok kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek nyabok kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh
adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampaikeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh engke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna minashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh anu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh wae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas ta eta dumadak alqatil wa maqtul pindah habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jak kula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang sia ngomong ke situ bakal nasehatan sakadar wah teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sangeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyata anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseuna mah cak iblis teh atuh teu kumaha aja can orang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara kayak urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadalekeun ya. Kadalekeun ya. Cat bae iblis teh keluar nu hiji tek. Karep ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di barang gelut nu hiji dicekel tek dikahanapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna. Oh, tak itu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah. Gitulah kobil teh oh jaheu babarinya eta iblis hiji pae kakana pae geus pae nah habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nang saya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung kriak nyokot batu nu gede diangkat ku kobil gejretkeun kana huluna gujret kieu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'uz zalimin
nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka qabil nafsahu kana nafsu naqat lahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi jangan ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus payat kakak di kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep punyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluar mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu abdi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam bissawab Sallallahu